Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamiarsa sadayana. Alhamdulillah orang tiasa patepang deui dina acara dongeng Sunda Si Puntung Jawa Tutugan. Biasana sukanar anu didongengkeun langsung ku Mang Odai tanapi Abah Okib. Atus pados penyangkong tingkana waktos mangga urang teraskeun Si Puntung Jawa Tutugan. Oge tong hilap, subscribe-na, like, sareng komen. Mangga atuh urang kawitan prung baraya. Nyamo sani karena ngagakak beuring ngagentak menjat ke tukang dina gerakan Cileer Kasaatan. Aduh. Karena anu keuseurit teh tepupuh terus ngagoak bari papukis nyebetan ku bedogna mana horeng. Si Ruyuk anu teu kanyahoan datangna langsung ngagapruk kana sirah karna. Pamiarsa, tadi teh basaan direk indit ka Petu Gede dek nepungan Sudinta si Ruyuk teh di kurungan, tapi barang datang Sukri anu hari wes-wes ka Aki Surdi. Si Ruyuk ka Aki Surdi dilepaskeun tina kandangna lantaran ngingetkeun ka Andi bisi butuh bantuan. Sedengkeun Sukri terus manggian Ki Jatma kemet katut si Bopeng anu barang ngadenge bejas di Sukri yen kitu langsung ting belecet rek muru bantuan. Rek mere bantuan maksudnya. Kacing syah yang dipot aran cek waing. Karena terus ngebubat pabitkeun bedogna kaluhurna kisan samaran si Ruyuk anu teu eureun-eureun nyebetan. Tempo nyakarkeun kuku-kukuna tempo-tempo ngabintihan kana sirahna. Nu karasana matak lanang geus puguh pamatuk mah. Dina macokna kana sirah atawa kana tarang kontan nu dipacok teh ngaberebei ngeluarkeun getih. Teteh lah ajian batu karangna karena teh ukur teu mempan ku pakarang anu bahanna tina logam mungkul. Da buktina ari ku haur koneng jeung penyakar sarta pamatuk si Ruyuk mah. Ajian batu karang teh tamakto. Tarang jeung beungeutna geus raca tapak kuku nu ngagaludra. Sugan teh hideung si laing mah karena teh hideung sia geus puguh eta mah heulang hayo make dicarekan kancing coplok andi kadon yang sirikeun bawi kapa anu geus katipu ata-ata ku gerakan ani ngagentak nyebetkeun bedogna anu atuh si Dorji katut talimin nu harita geus harudang deui duanana tingkah rajang nuturkeun guruna. Sang hareupan Ruyuk keun eta manu saurang bagian kula ceuk Andi manentah kaheulang bari cereng luncat ka hareupeun karna anu keur papukis ngayonan gerakan si Ruyuk. Si Ruyuk memang ngarti teh lain dikieuna manehna ngajauli bareng mumbul ngaculkeun karna langsung nyirorot narajang ka biwa bahwi kalpa gapruk kana sirahna nancapkeun kuku-kukuna bari jeung ngecelebet ngabintihan jangjang. Goak bahwi kalpa ngagoak leso tina sirah bahwi kalpa seot gapruk kana sirah Dorji. Bosan tina sirah si Dorji anu pinuh kuku borok gapruk deui kana sirah Dalimin. Kitu jeung kitu we manehna teu pindahan nyerang kanu tiluan. Tumrapna kanu tiluan singga roak sarta racang ngarejat pajauh-jauh. Lantaran lamun ngagulung padeukeut mah ulah-ulah bedogna anu dipake nyebetan si Ruyuk teh bisa ngadek ka baturna sorangan lantaran gerakan si Ruyuk teh pindahna sakilat-sakilat sedengkeun bedog-bedogna bahwi kalpa si Dorji katut talimin ting haliuk kaluhur. Tapi nya kitu ukur bisa nyebetan angin. Kebenaran bala bantuan datang Ki Jatma rob langsung nyereudeuh ke bahwi kalpa si Bopeng nahajang ka si Dorji sedengkeun si Kemet nyebut ka Dalimin ti
Kiluanan agus pada ngabar bedog lantaran mireng lawan-lawana teu lemor. Ngan Sukri anu teu pipilueun teh lantaran manehna malor rumasa teh pangabisa. Si Ruyuk mah atuh terus ngageleber kanadaan tangga johar terus cinelung nyaksian dununganna anu harita geus adu hareupan jeung karna saya faedahna urang teh riributan karena angguran megera balik ke ujung saperkeun kanu jadi pamajikan andi nyaritana leuleuy susuganan karena teh benang di elingan naon dedengan teh kita balik ongkoh aing mah kesempatan pikeun si laing ngalametan ani karena nemalana kakak mata krungsep kan celik kumaha sugan sia mah geus ngiring otak teh andi teu beda jeung disebit celik barang ngelingi ucapan itu karena anu sakitu kotor sarta galiha nu ngajadikeun sakredna eta geutina ngadadak naik ka luhur nimbulkeun amarah nu nguntab-nguntab. Dikit-dikit teuing masa zaman anu bakal tahan ku kituna hikuk manehna nyabet bae manehna nyabetkeun haur konengna nafsan si hari rumah sate andi cekalna bari ngagetak kuncat ka gigir membarengan sebetan bedogna kana haur koneng trang teu beda jeung bentur besi sedengkarna sorangan pikeun ka majarek-jarek nahan keseimbangan badana lantaran bentrok jeung hiji tanaga nu lain deui rosana. Ya, sugan kudu dipepekeun sungut teh sia karena pamirsa andi anu memang dikawasaku hawa nafsu nu diakibatkeun ku ucapan karena anu sakitu rungsep narojosan kana ceuli teh teu beda ti jarum ngegetak nyebetkeun haur konengna tapi karena sakali ieu mah teu daekeun nakis lantaran geus kapok akibatna manehna rikat luncat ka gigireun andi bari ngahiukeun bedogna kana beheung andi ngagentak ngareundek nyerong ka tuhu bari ngaheakeun leungeun buntungna dipake nakis pigelang sok haur konengna nyepet ka belah ka tuhu dek dipake ngabeset beuteung karena gentak mundur dua lengkah bari bareng jeung ngeplosna sabetan haur koneng andi karena luncat kencaeun andi bari nyambarkeun suku kenjana rek nejeh ke kempong horokaya andi leuwih cepet ngegerakeun leungeun buntungna ka handap dina jurus malang putung tuh temis deui ngahancak memuncang karena ngegerok cacakolana rasa pegat tapi sanajan kitu hali gerakanna mah teu kaneg manehna ngagetak nyerong nyenca bari ngadekeun bedogna rek ngahancak punduk tapi andi kawan teu ngarobah kuda-kudana sakilat ebut leungeun buntungna kagigir ngawangun gerakan solenang maya cerak pletok bedog karena nepi ka potong jadi dua lantaran seseukeutna bentrok jeung leungeun buntung kilek ali malik ngencang barengan hiuk haur koneng deuk ngahancak sangkeng puguh we tumrapna ka karna lain deui ngaranjugna sarta seutik oge teh edang kapikeun ngejat ku kitu namanya ukur bisa ngarempotkeun badana bari ngahubatkeun tenggelan ujungana anu diwangun ku leungeun kenca dipake nakus haur koneng haur koneng kana gerakanna lamun haur bisa mah terapuk sarta lesop tina penyekalna dihancak ku tenggelan nu mandung bobotan ratusan kati tapi ieu mah tinimang remuk atau lesot kalaka karena sorangan anu ngocek dengek tetela tenggelan ujungan teh kahebatanna sarta keampuhanna haur koneng teh haur koneng anu memang geus asak tina panatapaan aki musani sedengkeun ari tapana aki musani teh atuh lain ngajentul menekul di tempat suni tapi anu teu beda ti mati raga dina hati tara karaban kunaon-naon bari munajat ka pangeran bohon dina istikharah geus puguh salat tasbih mah saneng-sanengna tara petot ku kituna munasabahna karalamun tenggelan ujungan karena diisi ku ilmu nu meunang disebutkeun
bersih mau bisa nandingan bawasan Andi anu geus menang penggembleng ti Aki Musani nu memang kaayaan rohanina leuwih beres tibatan kana didesak pihak Kijatma anu keur jojo jeung bawi kalpa manehna teu bisa ngimbangan bawasan lawan gerakan turi wajit anu menang ku guru tinu jadi lanceukna nyaeta Mantasim Tetela teu mampu ngayonan gerakan bedog menjadi lawan malah manehna sakali dua kali boh ngadonan nu careham beunang ku jurus Cigalontang ngan sabubukna manehna oge miboga kekuatan anus lain hampas-hampaseun manehna teu bisa sok sanajan ukur bari cincetna kemen lawan si Dorsi berenang disebutkan satanding kesit sarua kesit lingas sarua lingas itu geus pada kebenangan ku perempuan ngan lantaran dua nana oge pada cinceng sange kali kebenangan ku pakarang mah ngan si Bopeng anu hebat mah dina ngalaman dalimin gerak-gerak teh bari jeung suruluk segala di Badung siga na unggul lamun lantaran ari dina ulin dogma manehna teh napis ngan leuwih onjoy ti dalimin dina soal tanaga matakna karepna teh lawanna deuk digalai we sina gepeng siga pepetek teu panasaran bongan di hina disebut si Korod memang ari mimiti mah kedah pedah setelah itu katalaku rupana tapi lamun cek dijelaskan sebutan Korod dah tersebut dia beri-beri lantaran manehna kasida ceceubna pedog dalimin geus ahyuk ti luhur bangun rek meulah tarang si Bopeng gentak nedahkeun bedog dipake nakis perang dua seuseut bedog bantrok platok dua nana sekaligus parotong suruntua si Bopeng nuruluk teu beda ti munding jebrol sirahna neung ada dalimin anu kere mendayak da koleak kedebut beda limin karak pengkang manehna teu anggap mulia nandangan gempulan sirah pada gua si Bopeng nu semu-semu penjol teu beda jeung muncang gindi tapi wajahna mah teu leungit manehna gentak ngurinjal bari sakiat ngarampit suku si Bopeng langsung di cantokeun anak koleak anu teh aya mah badan si Bopeng anu teu beda ti tangkal cau anu dituad ngegedebut nang karak pengkang sarta sirah nang bleduk kana batu prejat si Bopeng ngagentak kudang kanyeri mah geus teu dirasa pasampak dalimin anu kakarak menjurung gunung Minangtung teu antap paradeui ngan gapruk bae dirontok ku bulaguanana yang koyot anu saterusna mah bukbek bae ieu itu ieu satekah pola pada hayang nindihan nuantukna dua nana gogorentelan teu beda ti puyuh anu keur diadu memang ieu pisan anu dipikayang ku si Bopeng teh keur mah unggalina tanaga ketulung manehna teh pernah diajar benjang di jawara benjang urang ujung berung atuh puguh we dina waktuna anu teh kungsi lila awak dalimin geus bisa ditindihan anu saterusna diluluh beungeutna dicas-cas diparak ku tonjokan anu geus teu make lilinggaran harita mah anu ku si Bopeng digunakeun teh jurus saka hiji jurus anu cing sahabae pasti bisa nyaeta jurus saka ingat saka campling nonjok kana naon bae nu penting keuna kalawan kejerot perep si Bopeng anu bebaling-bingan ngahancak sukang irung dalimin nah atuh ali kejelok kena liang irung dalimin anu ngagajang ning jiga bubur lemuk napok kana kumis si Bopeng terus ngambai kahanap ngaliwatan biwira anu jadi ngadep klik teu beda jeung tamusuh halus ya naon ieu ieu teh kompok untung kana bibir sia curi coba lamun kanu baju keuleuh sia ceuk si Bopeng bari ngarau nu napal dina kumis ieu teh
jadi kesempatan bikin Dalimin hoja. Sakilat manena nonjok ke si Bopeng. Tuh, aduh curi sia. Si Bopeng ngagerok kolejak Dalimin udang, tapi orok kaya lengan si Bopeng anu tadi dipakai nunggupan bibir teh. Ditunjukkan mengrupa tonjokan gemar anu teu misti ngahanca sirah Dalimin ngalengak sarta balik dari kasal tadi. Adon ngirim ke gelus ya curi. Kantah waing dibalikeun deui. Cek si Bopeng bari ngarau anu ngadapok tina kumisna terus diwawalkeun kana sungut Dalimin. Tapi Dalimin sanajan bener manehna dina kaayaan anu teu nguntungkeun. Asap beteungna keur ditinihan. Ari hojahna mah ari kene. Waktu leungeun si Bopeng ngawalkeun napok teh ngan keok bae ramo si Bopeng digegea. Wah, aduh sia. Kero sugan. Montong ngegegea sia. Yuh, lepas goblok tri. Aduh. Cek si Bopeng bari kegerewekan bari leungeun kencana. Ngaramus beungeut Dalimin jempolna. Didedetkeun kaos anu rek. Nokel anu Dalimin sok dilepaskeun moal sia. Usaha si Bopeng hasil waktu Dalimin sungut ngap antaran keur ngagoa. Dikat manehna narik leungeun anu saterusna mah ngeluikeun deui ngaluluh Dalimin. Andi anu masih patalak jeung karna ari jejeroan mah teu merean kudu terus libutan teh. Hayang nama karna teh sadar kana kasalahanna. Oroka ya kahayang karna masa balikna manehna. Sote kapola hayang ngabisa gembina sa Andi anu dianggap geus ngahalang-halang karena segala niatna. Karena anu ayeuna geus nyepeng bedaug Dalimin anu macang waktu ditubruk si Bopeng bedaugna geus ngubeng dina gerakan lancah mau. Emang bener harita mah pernah digagalkeun tapi cek pamikirna sapiraku rek terus gagal. Teteh lah sia mah teu bisa dibawa bener karena cek Andi bari ngahiukeun haur konengna. Drak dihakan ku gerakan lancah mau kolebat bedaug karena roba gerakan jadi nyuruntul dina jurus kolecer mui. Andi ngagentak nggunakeun jurus tulih wajib. Terang bedaug karena terus dihancak ku haur koneng anu antuk bletok bae. Bedaug teh potong deui bae. Kalawang bedaugna anu ngan karisa potong teh ditenggor. Tang ku Andi ditakis ku haur koneng belesat balik deui ke arah karena dina kecepatan luar biasa karena rikat ngegilak lamun manehna teu loba pemula hayang kat tangar wawasen mah tang tu bedaug buntung teh mau kudu nimbulkeun korban kanu sejen kunying cita oge sebenarnya manehna geus salamet tapi ieu mah bari ngagilak tak gilak nepak bedaug atuh pogo we jadi neng tog dilepas kasih Dorji anu keur patutunggalan yang si Kemet teu anta paradit beletak nengelok karena sirahna pisan le topet pogo ya tu si Dorji teh kontan ngocek kaleong kebut bae manehna namru balik dina sirahna ngaleget pijil getih Kemet oge ari lewasna mah teu bulung kabagian bet asana teh teu pugu lawan aja ngagoak anu saterusna ngedebut bari sirahna bal-balan getih ait manehna ka karna anu keur nempokeun si Dorji tembong yuk beungeutna bangun anu kacida leuasna. Kumaha ari geus kitu karna kalakal mahala batur sorangan euy. Teu kudu loba bacot yani. Ceuk karna bari sebrut nyamberkeun pereupna geus tenolih kana haur koneng anu memang kasida dipikasieuna anu mancik dina dirina harita ukur nafsu anu ngabebelat teu beda ti durukan anu di banjur minyak tanah. Kalka beuki mace karena Andi ngegentak ingkrak saenggeun haur koneng nama bes disesepkeun deui loba cangkengna lantaran lawana ayeuna mah geus lemor. Sia anu maceh mah salilana ngahewan pamajikan batur karena ngegetak malik balik langsung meta dina gerakan badak cengal sarta terus nyeruluh kalebah Andi ngancam kucul badakna binatang sia abong kena manusia geus pejadah mah
ngajablog teh sakacampleng setan. Andi aya mah amarana bener-bener nepi ka puncakna. Ku kituna sakali ieu mah manehna teu ngejat badak teh anu keur nyuruntul teh. Ku manehna dipapag. Cerot. Tobat. Ampun dengan buntung ngahaja kana caream sedang cula balakna gecret. Kana silaan di tapi anu ngeceak karena ngebarengan badana anu ngagedebut. Harita kene oge karena gendak hudang sarta temicen tempo deui bade jeung belumpat sakalumpat sampet bah mapai jalan anu brasna ka batu gede bari ti toronjong sarta sasolontodan teu beda ti hayam nu kapeupeuk hulu tina sungut teu ngalembere getih hirup ciciren manehna ngalaman tatu di jero. Sedengkeun Andi tetep ngajaga teu sakara-kara maksudna mah karena teh trek terus diudag gorok aya rek Andi ka pijat mah geus disedekeun kana tangkal johar malah rek secek-cekeun tarangna dihanca bedog bawi ka apa sedengkeun harita manehna geus teu nyaga bedog teu tarang ke dicorela Andi luncat bari masata urang konengat prang bedog bawi ka apa kabul keneh dihadang ku haur koneng ceda tembal suku kenca Andi ngejejek kana ka kampung bawi ka apa kerung bari badana paggeblag kagigir sarta bedogna macang digoga. Unggul pajat mah Andi mayang tak kakijat mah. Sedengkeun badana tetep juga yang harapan bawi kapal. Anu kokosehan. Alah sia. Bongohan sia. Untung diharap sia aya kawan di makai. Sok diharap sia. Cek bawi kapal bari koreja nyokot di bedong ngecerek dik nangtung bari panonat nu semu-semu nong toteh buburi lengan bangun anu dek bocot tina kongkolak nafsu pacampur jeung keheul lumedek dek narok sirah tetulus kapak sawi kapal ampura sora tuh aya nama orang tiharep Andi tetep ngajaga ayo kubuntung sia cek bawe kapal bari hiu nyebetkeun bedogna ait lumayan we keur ngencesan panonong tot siga mata toke mah kapal cek Andi ngawalkeun lap manehna ngawalkeun badana semu ngareundek sedengkeun haur konengna disapkeun kaluhur dipake manakis bedog terang pletok bedog teh potong teu kuat nandingan haur koneng cari jeug kuda-kuda bawe kapal pajeng jatuh dengan buntung ngahaja karena beteungna pisan. Aduh sia setan. Bawi kapal saterusna merurung sedengkeun badanna pika ngebelasat kapangpengeun ku tanaga banturan dengan buntung. Untung tepati nenggal ogi lantaran beteung bawi kapal teh jauh nakar ngelokna. Tapi akibat nama sakitu hebatna awak bawi kapat teu beda tinu disebut dikebut ku angin puyuh sarta bedogna anu kali sapotong macam jauh pisan kumaha mata toke teu karasa di bongohan ayeuna mah kumaha Andi bangun nu panas bibirna ngarenyu bari moncong kanu keur majurah sia hobrok bawi kapal tetela masih garang koreja tudang sarta sablot narajang najurus tiga lontang memang ari kawanina mah tacan kerekel peda eta pamikirna kapan tila oge Andi fungsi ngacir teu kuateun jeung ngawawasen sarta jajaten manehna awas bikapa si majaru kula ngabongohan ieu awas cek Andi bari mapagu leungeun buntungna tuh pereup nu kali tulang diadu jeung leungeun buntung alah tobat bawi kapal ngecek lantaran ramo-ramo pereupna kadadaknya nyareng led kulitna untung teremu oge tulang-tulangna ku kitu nama bawi kapal teh memang lain jore-jore daya tahanna harita oge leungeun bor-boran ku getih maneh gendak loncat ke kenceun Andi bari nejehkeun sukencana cukup yuk kapal Andi ngagerau bari
sekaligus menggunakan jurus malang putung anu dikombinasikan jeung gerakan sorenang mayang. Sanajan dilakukan Pak tutur-tutur tapi tumibana lengan buntung teh barang pisan sanggeusna kelik muncangan terus ngahanca carehamu kenca bawi kap wala toba maceak na bawi kapa melilas-lasan kebut labu yang igir jurung kulung maksakeun udang cek-cek balanyang lompat bali satengah alam peolan balik ke jalan anu tadi si Dorji anu alita ke karah udang bali disengarepankeun ku si Kemen barang mileung guluna ngacir teu antap paradeui balanyang bae manehna lompat nuturkeun dalimin nya kitu keneh coy si Bopeng barang-bang milu nuturkeun ngabecir teu beda jeung udah lepas di gedogan. Waktu pemiarsa sadayana cag dugi ka dieu dongeng sunasi buntung jeung tutugan enjing urang tepang deui. Hatur nuhun ka pamiarsa anu tos satia ngabandungan dongeng Sunda ieu oge tong hilap subrek pamiarsa ngabantos kasumangetan dina neraskeun jejer carita ieu. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.